Aduh anjing, si nyong ka mana? Ya di dago-dago kalau kan kalian dang kau ngajak killing ya teh sakiti anjing teh ah. Di WA teh dibales-balas. Iya ngaranna nyari ATT euy. Ketika WA online teh geus abu-abu yang tak kunjung membiru tapi membuat status 2 menit yang lalu. Mana? Udah. Oh, leuy anjing teh. Parah ini nama jadi aing teh geus janjian bieu teh nya ieu geus ngawe deui buru-buru asal ieu jelema teh ieu pasti galau deui ku cinta deui teu kudu di WA geus lah da geus ieu ini teh kayak panglipeur. Aduh anjing si nyawa dilerat euy goblok teh didago-dago kaledang mun bari lempang ya bae ah mana anjing sia deui di chat ku aing meuni teu dibalas di dagoan lila. Oh sia mah kesabaran buru sok naik buru kalau kajemut ini loba lila teh Ya marah-marah wae kunyuk siga awewe nu geus men. temen atuh da urang mah da lain awewe Naik. Dinas pagi harus ngopi. Itu kebenaran aya warung. Ngopi heula acan aya Pak Kades. Nih ngopi heula. Woi atuh, sama pacar bonceng awewe mana tuh? Daripada bonceng angin. Orang ngirim bawa-bawa aja serem-serem yuk. Naon? Sempat rame. Coba jelema. Ayo. Ayo siap guys. Belum parwe mana-mana. Oh ayo. Mat. Beri numan Pak Kades ngopi heula. Aduh, ngodon ngopi di dinya di dagoan di desa. Wahai. Astagfirullahaladzim. Otak lagi mah sampurkeun heula. Ya Pak Kades anjing. Aya keur yang mangmayarkeun mah. Motor ge bensinan mah mulai maju lingas ge di kopian wae. Pak Kades Naon di dieu? Aduh, ngopi heula Pak Kades. adon ngopi. Hariane atuh ya banyak Pak Kades Naon? pangmayarkeun bingung tadi teh dek lempang nyamperkeun kali itu ke Pak Kades ulang-ulang sorangan di dieu keur mayar. Di dagoan di desa wae ieu teh. Kemana hukum? Ngopi heula atuh Pak Kades. Buat bensin oge, buat motor ge teh bensinan moal maju. Moalin Mas, teh di kopian moal lempang. Aduh. Lain ye. Jadinya kan sare di posyandu ya. Heeh. Nah, kalau motor kitu Akibat puting hujan Pak Kades teh keluar ge tiris. lain maksudnya isuk teh kuno wayana bersihan. Ya tinggal warga era Siap hilapkeun abi. Tuh ayeuna mah geus ayeuna di dinya nya saya tugaskeun tuh baturan si taplek. Oh geus aya di ditu Geus tempat wisata hiji deui nu urang juga geus rame ayeuna. siapa tuh ayeuna balik ka ditu? Heeh, tuang geus beurang ieu. Tapi kela Kumaha? kopi katanya kasih teteh warung pangmayarkeun. Aing mah ayo we kasbon ieu mah. Si anjing make jeung ngaresotkeun setang turun goblok aing nyeri teh tadi sia mah.
Ulin jeung si Gemoy jatuh cinta, ulin jeung sia jatuh dari motor, goblok inyo sia anjing. Peduli lah motor mantepkeun ku sinana jika dihudangkeun. Aing teu kuat aya ngompo. Goblok si anjing ngepeg jelema teh euy. Manusia setengah dewa kayak kitu. Jeung bensin kan rese goblok. Kamana cenalin mas Pak Kades saya ka dieu. Tapi kok tahu cenglik-cenglik acan aing mah. Jaba yeuh nu dararatan alulin sloba. Cing urang sayangan kurang mun kulilingkeun. Si Babal kalau ke HS anjing ku aing. Atuh mang urang karek sareng geus diudangkeun naon. Lain kalakan naon-naon urang ka dieu teh ditayang ku Pak Kades palingan eueuh cengulitna kita sampai ke HS. Apaan penting geus mang motor nu karemping. Urang tadi teh karek nganyap. Karek setengah jam we acan geus diudangkeun can sare can naon ieu mah. Gear Burung sok-sok eta pake bajuna coba Pak Kades nu ka dieu cenah sebelum di kontrol. Lampu di segala pakai se sok-sok baju Pak Kades bisa kontrol. Anggot Pak Kades. Ini burung sok-sok naon deui pada ulung ikut pokok we pada ulung. Anjing kemana si Nana anjing? Anjing aya motor geus nangtung. Tayang ku aing di Ponong. Aduh, geunaheun kieu euy, mending menikmati alam, melupakan mantan. Nu atas-atas ge jeung mantan mah bilangnya gak punya hati. Udah mati rasa, giliran ada yang ganteng sampai buka celana. Anjing si Nana itu keur naon ngadaweung di itu serangan? Aing Wae ari sia. ya ada tahu sih tadi anjing. Aing mah lempo neneangan sia. Aing biar kali itu ningali motor tahun. Aing neangan dari mana kunaon sia Ponong. Gandeng anjing. Nah. Iya torek anjing. Pakai manyun jika ieu lauk cupang we. Anjing. Dari itu biar Walieur wagalau wawewe mah. Ulet segala-galana oge. Atuh da kumaha deui nyo urang teh saking berharapnya sama dia sampai aku itu lupa bahwa berdoa itu meminta bukan memaksa. Alah. Ini jerau kieu si anjing. Naon cek dia tuh anjing? Iya, aing neangan sia bisi pundung we aing mah. Peda we motor geus nangtung. Ku aing ditayang kali itu. Siana masyaallah. Ku aing jadi panggih bi aing di ditu bijil di ditu. Oh itu, dia mau bohong deh. Gergalau Sia gelo. Mana juga sia ieu goblok. Serau. Aing kadi ora. Naon sia? Hayang modal. Tadi geus ngompol, ayeuna hayang modal. Bogaan we sakereung kitu nya. Sok aing lawan kader rila anjing. Kerai jeung aing. Lah euy. Tawan ngelawe nama Tara ulah poe.
Sing popodoan heula we ayeuna mah me aya jang ieu kece badai sugan mah euy. Alah anjing. Sudah tukang ojek gelok. Anjing bener. Ngalabuyur naon itu teh euy. Aya ugil-ugilan. Jailan deui ku aing mah anjing turun aing ka itu ku aing ningali. Euy itu rakit teh euy. Jabaya orderan. Lumayan ngarakit oke. Daripada nungan ojek menang-menang ada ribu jeung rungkat. Lumayan tapi nah itu kata pagi teuing rakit teh. Nah nya tiba itu nungguan orderan itu ampun aya we juga teh kieu buat nyangcang gitu heueuh si kayak teh ampun anu nyangcang ieu mah balik bingung juga kuncina di gemuk gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadabur alam di mana Pak? Pangalengan. Oke gaspol. Kita camping sambil ngonten ya bos ya. Nah ini kameramen kita ya guys ya. Apa nama enak kontennya bos? Ini yang selalu di balik layar kita ya. Nah sekarang ini dia orangnya guys ya. Tunuh guys. Kumaha Jon? Tunuh pengen teh kurang sare. Lain kurang duit Jon. Lain. Duit mah loba. Bisa diala. Bisa diala. Tapi kurang tunuh. Kurang tunuh. Lain. Tunuh teu sare penting. Pulang anti kata istirahat Gaskeun bos. Oh ya. Bu, kernaon itu Bu? Barangseng. Ngeliwat Barangseng. kabarangsang. Emang kan. Barangseng.